Mentek santri salafiyah mah kadendeuna luca lece di pondok teh setahun 2 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun balik ka imah teh kadendeuna biasa-biasa bae. Biasa bae. Artina biasa bae ge waya ulin-ulin anu teu kebeneran menyenang ngajina tuh waya gaul-gaul tapi deuleukeun ka tungtungnakeun set. Jidak di masjid bangunan ngarumat ulah imama lantaran didikan pondok pesantren mah kajuntuin ka mana hate masjid. Masya Allah karim hate masjid. Ye coba lamun urang muat pesantrenkeun anak ka yayasan hate administrasi. Nah iya mah kos itu mah kajian ka mana ge. Dididik di pondok pesantren modern jago bahasa Inggris bisa, Arab mah ngomong pokona bahasa orang hebat tapi hati administrasi teu meunang we nanaon hanya catet we administrasi. Tapi pondok pesantren salafiyah kajentin badigul ku bage hati masjid deuk kumaha tuh mancak loba kas masjid nu leungit pendampingan sama kosiata. Masya Allah beda diciptakan hati musola, hati masjid, hati majelis taklim hese tete. Nah ayeuna pinter mah atuh ambalaya ku ari ge menteri palalin terjasa, gubernur palalin terjasa, bupati palalin terjasa, bahkan lain sakadar pinter bupati ge aya anu jebolan kiai jadi bupati lantaran hatena hati administrasi atuh hese bae. Nah, ieu urang diciptakeun manusia anu hatena hate masjid. Hese eta Gus. Masya Allah. Mata Kanjeng Nabi nyaritakeun loba jelema anu kumpul babarengan jeung manusia. Diuk bareng, lempang bareng, seuri bareng, tapi hatena hate langit, hatena hate akhirat. Ieu nu hese. Anu manusia na biasa, waya dahar-dahar, waya nginum-nginum, waya diuk bareng, lempang bareng, tapi ternyata qalbuhu sama hatena di langit yakni berhati akhirat. Iyalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Waya dahar, waya nginum biasa, tapi hatena hati akhirat ngageser tatena. Ieu mah urang kadanan cara wali Allah. Ieu mah urang hatena hate masjid bae heulana. Masyaallah di mana bae ingetna ka masjid bae. Masyaallah rajulun qalbuhu hate lalaki hatena adalah mu'allaqun bil masajid digantungkeun di masjid. Eta nu hese ge teh jelema mah di luar tapi hatena ngagantung bae di masjid. Paeh pamati. Qalbu mu'allaqun bil masajid hati masjid kedibana bae neuleuan jam bae jam sabaraha biasa salat biasa barang ieu mah pan urang di jero masjid ge neuleuh jam hayang geura ka luar di majlis bae di majlis neuleuan bae ya angel amat teh eta qalbu mu'allaqun bil masajid. Nah ya Haji Wali ngadidik kuda seperti kos itu dibelian kuda kuru bahkan kuda gering murah aju dikombong di paraban dibersihan di roskam geus bisa lempang diajar lempang terus cara magahana ngajarna seperti gitu karunyaeun ka kuda di nu sepi lalaunan sadaekna nyana asal di rame wah geus dipecutan cia asal datang ka gelam we ka dulu tak kuda Haji Mahali nyingkir kabeh awas ayam cepet cepet ka saya kuda ya datang di kalau dukus itu kayak nu rame teh di gelam saya jelema tadi didoyong saya tik diledung baheula teh kos kitu tah negara seputar Jati Pasar Kemis kan di pasar ge nu mah disebut Pasar Kemis pasarna Kemis jeung Senen sakitu doang 25 masar unggal poe di samping unggal poe beurang peuting deuk jam sabaraha waktu es pake neangan dunia baik. Masya Allah mata kurang Baduy mah mungkin ke Jakarta emang mungkin ke Jakarta ke orang Baduy emang kunaon iraha res orang Jakarta
kira bajar Jakarta kabeh Baduy ngaranna ge tengah yang aing bajar ka Jakarta nanaon di lokara restoran Jakarta bakar ruat jasa Baduy Masya Allah emang orang lawan ngadegeun Baduy sekapeung sok aing tapi bener ya nama bener jasa kita naik motor embung kita naik motor embung naik motor uyuhan orang Tangerang kararuat jasa dipaksa jalan kita naik motor naik atau langsung tekuatin suku nih ketilung pakai sendal pada kena knalpot ayo urun bae jalan nggak saya bantu kuacak ya darah ria bakararuat amat dak maka sendal pilok aju nincak step ente atuh langsung kenal pot dan Baduy ngaranna ge ya Allah